Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Siti Nurani bagian kalima. Ieu yasana Bapak Tholib. Setacan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ayeuna mah anggur ngadoa bae ka pangeran putra teh sing aya dina pangraksana sing salamet ditebihkeun tina pancabaya sareng sing hasil maksudna Surden Hamid ngababarah manahna Mas Karata. Malah ieu oge Nurani awewe hayo deui make aya kahayangna hayang neruskeun sakola cenah kamaana maksud teh Ani dan Hamid malika putrana bari naros. Upami cios mah abdi oge bade ka Bandung bade nepangan rerencangan sakola kapungkur. Neng Nurani ngajawab ka Den Hamid bari tungkul. Ari kapungkur di mana sakolana Neng teh? Sur Mas Karta ka Den Hamid. Di SMA Muslimin sakolana pun anak teh mung henteu dugi ka tamat kabujang akangna pangsiun sareng hayang pindah ka dieu diajar tani. Sur Den Hamid dugi ka kelas sabaraha nuju sakolana teh lirena. Kelas 3 harita teh jang keur kakagokna pisan. Sumuhun panginten atuh ari kitu mah pun anak oge mung dugi ka SMP disakolakeun anak ku abdi teh di Garut. Sakolana teh pun anak mah dipun adi harita teh diindokoskeun mung bade diteraskeun ka sakola teknik kedah di Bandung henteu aya keur nitipkeun. Nyemahna di Den Hamid Mas Karta lami pisan ngadarongengna sajabana tina urusan Durahman nyaba diteraskeun kana maksudna Mas Karta aya karap palai ngaraketkeun kawargian upami teu aya wagelan sareng aya kadar ti pangeran hoyong tiasa ngarangkepkeun putrana ka putra Den Hamid. Tapi henteu dijieun kaputusan ngawarangkongna kitu teh ngan saukur lalamunan da nu jadi budakna duanana oge masih keneh acan aya maksudna. Nya kitu deui ku Den Hamid cariosan Mas Karta kitu teh henteu dianggap saleresna ngan saukur nyebatkeun sugan bae saurna teh araya jodona ti pangeran. Geus meh bedug magrib nembe Mas Karta mulih ka bumina. Abong aya basa kota Bandung heurin ku tangtung pamumpungan ti mana ti mendi di suklakna ti siklukna ngumpul di kota Bandung. Sawah kebon jeung tegalan anu tadina upluk aplak jadi ngaheuretan lain jagatna anu ngariwet. Beakna sawah kebon jeung tegalan teh tapi beak dipake lembur pinuh dijieunnan gedong butbat jalan-jalanna brus-bras ganggangna saban lembur teu kurang-kurang gedong-gedongna saligrong palus-alus teu kurang gedong lotengna sanajan di jero lembur mun ti peuting raang lampu listrikna ngagarencelang sinar neonna caang lir ti berang matak betah matak genah nu ngadon usaha suka betah nu ngalumbara.
Tapi segala rupa oge geus aya papasangan, aya berang jeung aya peuting nya kitu deui. Sanajan di kota Bandung pinuh ku imah-imah jeung gedong-gedong nu aralus, nu sigrong jeung alagreng, henteu kurang imah-imah nu geus doyong jeung butut, rudag geradig jeung rarujit. Jalan-jalanna barecek matak teu pikabetaheun. Nu nyari cinganana oge ku urang bisa kagambar imah nu butut jeung jalanna nu becek mah tempatna si rakyat leutik nu arusahanangan ukur koreh-koreh cok. Ladangna tina kesangna nu diperesep wae jeput tampolana sabeurang sapeuting arusahana teh ngan ukur mahi keur dahar. Babakan Suryani, babakan anyar pinuh ku imah nu aralus jeung gedong nu sigrong jeung alagreng teu beda jeung di tempat nu sejena nu aya di kota Bandung. Lampu listrikna caraang, jalan-jalanna oge bersih tur bareres. Di beh kulona di sisi sawah di hiji imah nu pangbututna jalanna nu becek ku Cileuncang jarablog pinuh geuletak. Tukangeun imah gedong nu alus di hiji kamar petak nu reyem-reyem kacaangan ku lampu tempel nu geus pinuh ku mehong semprong ngan tinggal sapotong. Kasinaran ku sinar lampu nu kakeleperan kakalicesan katebak ku angin peuting nu nembus tina sela-sela bilik anu carang. Dua lalaki keur narangkep tuur, nu saurang nyarande kana tihang, nu saurang deui nyarande kana bilik anu ngahlob keur ngobrol paduduaan. Kieu geuning Jang Durahman, aya di Bandung oge akang mah. Boro-boro bisa jiga batur teh keur dahar sapopoe jeung nyewa kamar oge. Seuseut seat pisan, meh-mehan teu bisa nyumponan. Da puguh akang mah jelema bodoh ngan ukur ngandalkeun tanaga. Dadagangan juga batur teu gaduh modal, nu saurang nyarande kana bilik ngamimitian nyarita. Ari nyewa kamar sakieu teh sabaraha kitu sabulan Kang Hamim? Ceuk baturna anu tadi disebut Jang Durahman nanya ka Hamim. 300 sasasih Jang, nyewa sakamar kieu teh di dieu mah. Keun we ku abdi dibayar 2 sasiheun. Ngan abdi bade ngiring wae saheulaanan mah ka akang. Har ari Ujang, nah bade lami kitu di dieu teh. Sugan akang mah ngan sakadar amengan bae ka Bandung teh. Nya eta Kang, puguh abdi teh hayang diajar ngumbara. Da di lembur bae mah teu aya pisan pangalaman geuning hirup teh. Nya ari leres mah maksud Ujang kitu. Ari cara akang mah moal tiasa nyaram, sumawana ngajak-ngajak mah bilih engke tuang rama ngalepatkeun ka akang. Manasina jiga akang di lembur oge teu aya tungguaneun, kolot parantos teu araya, sawah kebon henteu gaduh. Di lembur oge upami henteu bubuh ripuh boboruh mah lapur. Ngangkruk akang mah teu aya bedana sareng di dieu. Ceuk Hamim nyaritana rada ngalengis ingeteun ka lembur jeung ka kolotna nu geus teu araya. Ari ngabeca kumaha kitu Kang aturanana? Abdi oge hayang diajar, satungtung acan boga pagawean anu matuh mah. Ah, ripuh jang ngabeca mah, pagawean nu teu gaduh pangarti. Cara akang Ari Ujang mah da kaluaran sakola, milari wae anggur padamelan, geuning batur oge ari kaluaran sakola SMP mah, seueur nu ngadamel di kantor jawatan nagara. Nya saheulaanan wae Kang Hamim, teu aya lepatna ari geus bisa mah. Sanajan ngabeca oge, jawab Durahman. Ari arek diajar mah engke sore atuh ku akang dibantun becana. Durahman nu inditna ti lembur maksud ngumbara ka Bandung kabeneran di stasiun panggih jeung Hamim batur salemburna anu usahana nambangan beca cicingna nyewa di babakan Suryani. Anu henteu hese deui Durahman teh nurut bae ka Hamim jeung Hamimna teh asa-asa ka Durahman teh sasat ka anak dunungan. Bubuhan waktu di lembur Hamim jeung kolotna teh nya di Maskarta dirawatanana babantu sagawe-gawena teh. Durahman geus bisa kana ngabeca diajar ku Hamim tapi henteu ngandalkeun nambangan kaburu digawe di jawatan ditulung ku tatanggana Hamim. Bubuhan Durahman jelema boga duit henteu lila nganggur di Bandung na teh. Malah geus meuli beca keur Hamim supaya Hamim teu nambangan beca anu sejen. Atuh kacida pisan atoheunana Hamim teh sasat dibere modal nu gede pisan hartina. Isuk-isuk dipake nganterkeun Durahman dari balik mah
sok nurut ka mobil jawatan. Henteu karasa lilana Durahman ngumbarana di Bandung teh babarengan saimahna jeung Hamim geus nincak 8 bulan. Digawena getol jeung rajin pisan ari sore manehna tara ulin teu pupuguh, tapi saenggeusna boga pagawean nu tetep mah neruskeun sakolana di sakola nu waktuna kasorenakeun. Imahna oge manehna geus pindah ti babakan Suryanina ngahaja ngadedeukeut ka pagaweanana nyiar tempat anu rada laluasa dipake kuduaan jeung Hamim jeung di sisi gang nu beunang dipake liliwatan ku becana oge geus katambahan jadi 2 beunang meuli Durahman. Ari duitna beunang menta ti kolotna waktu manehna balik ka lembur bebejayeun geus boga pagawean. Mas karata sanggeusna terangeun maka anakna geus boga gawe jeung aya nu dituturkeun si Hamim urut wilayatna henteu melangeun teuing, malah sabalikna bungaheun pisan ningali nu jadi anak sajabana ti daek digawe teh bari usaha ngabogaan beca sagala rupa. Hamim oge ngarasa bagja ayana Durahman di Bandung teh hirupna teu gelis teuing, aya geusan pakumaha rasana asa kadulur pet ku hinis bae tina hasil nambangan becana ku Durahman dijeujeuhkeun dipake dalaharna jeung pakena sasesana dipake keur keperluan alat-alat becana. Hirupna bari sapisan mawa dirina jeung batur selemburna akur someah ka tetanggana geus loba nu dibaraya. Atuh teu aneh keur Durahman jeung Hamimah sakedeung oge ayana di Bandung teh geus meranggih pangabetah geus teu ngarasa araya di pangumbaraan. Sanajan Durahman asal ti kampung bubuhan boga pangarti beunangna sakola jeung geus ngalaman aya di kota Garut katambah kasebut anak jelema cukup. Ayana di Bandung teh teu jiga-jiga wedalan tani dina peta jeung barang pakena jiga urang Bandung bae sanajan barang pakena teu kaleuwihan teuing. Niru barudak kota nu neplak bintang-bintang film oge rupana matak kalinglap matak poho batur selemburna. Tapi sanajan ayana di kota Durahman teu tinggal tin atikan kolotna nu aya di lembur kana bag-bagan agama mah kumanehna diestukeun jeung diutamakeun pisan. Dina hiji sore malam minggu kabeneran hade poena jeung ninggang dina waktuna caang bulan katembong Durahman keur diuk dina golodog imahna. Nyerangkeun nu lalar liwat di jalan gang hareupeun imahna. Lar kahareupeunana aya nu ngaliwat hiji jajaka bari ngagigirkeun mojang lempangna rerendengan bangun anu barungah pisan bari ngobrol nyacapkeun katineung hatena. Ngalenyap hate Durahman inget ka lemburna dirina nu geus heubeul neuneun katineung ka anak buluna nu aya di lembur ka anak Den Hamid neng Nurani nu jadi panyileukan pikirna beurang jeung peuting. Hatena kekeh muntel henteu beunang dipapalerkeun henteu pisan beunang disisilihan. Sanajan di Bandung loba kawawuhan boh tetangga boh kabatur sakolana mojang nu endah gareulis. Nyarita dina sajroning atina berinang geui gado bangun anu jauh paninengan sukma jeung lelembutan anak ngalayang aya di lemburna ngintip jeung ngalanglang buah hatena. Tada teuing bungahna lamun seuk aing bisa babarengan jeung manehna dina kaayaan peuting nu sakieu hawa matak segerna halodo jeung keur caang bulan nu sakieu bengrasna. Nurani nah teu ingat ka akang nu aya di Bandung nu keur nyingkahan lembur lantaran pegat pangharepan akang kungsi ngedalkeun rasa ati nu miberat ka anjeun lantaran cinta. Kulisan nu terang-terangan waktu urang paduduaan aya di pancuran di wahangan Ciherang. Sora anjeun nu halimpu turta matak dedengeun sora lisan nu jadi pangharepan akang beurang jeung peuting nu baris bisa nyaangan ngawujudkeun cahya cinta nu abadi nu ngagelarkeun rasa bagja demi cinta. Kumaha jawaban anjeunna harita duka akang dina waktos ieu mah kangge abdi ka akang teu acan tiasa nampi kana cinta akang anu dilisankeun ka abdi, tapi abdi nyaah jeung asih ka akang asa kalanceuk kadulur nu baris nyaah jeung bela ka abdi.
Lantaran kecap anjeun nu ieu akang luas ninggalkeun lembur banjar karang panglayungan rasa era jeung perih karasana ku ati harita komo nurani waktu anjeun barang pahareup-hareup dahar babarengan dina galang jeung urang kota nu gandang tur ginding incuna Haji Latif nu harita katembong rindat jeung budina ninden semu ka anjeun ku anjeun nurani jiga anu dilayanan ku sinar cahya nu diarep-arep dibikeun ka akang tapi ku anjeun geus dipasrahkeun ka deungeun ka incu Haji Latif. Ancur nurani sagala pengharapan hate akang harita paburantak lebur sapisan jiga lebu ketebak angin durukan nu ngagedur nu hibara dina cita-cita akang pareum lir kaceos ku hujan silantang pareum sapada harita nu kantun ngan saabna nu panas ngentap minuhan sakujur badan akang tapi terus terang nurani akang ingkah ti lembur teh rek mepohokeun ka anjeun sangkan lipur leungit rupa jeung sora anjeun nu geus jadi gambar neplak dina ketugna jajantung akang nu ngait dina ati nu sumarambah dina bayah pinuh ku cahaya harepan sangkan poho teu inget deui ka anjeun. Tapi aneh nurani cek akang batan poho ka anjeun kalah beki nyecep dina ati tembus kana jantung lir nukeuna ku perahna panah asmara batan paler kalah parna jigana moal bisa diubaran ieu perah nu sumarambah dina bayah akang tapakna panah asmara nu geus tembus kana jantung akang teh nurani lamun lain ku cikahuripan nu medal tina hate anjeun nu herang ngagencelang lir benang nyaring nu suci bersih dipake ngumbah jantung jeung ati akang nu geuneuk tapakna perah panah asmara. Kunaon ngalamun bae jang ceuk Hamim nu harita kakara balik nambangan tas neundeun beca ti tukangeun imahna. Henteu puguh ieu Kang meuni segara keur niis raos caang bulan ceuk Durahman rada era kanyawan ku Hamim keur ngalamun nyaritana oge bangun nu kagok peda asa kagebah mawa nu model jang ieu geura urang pura kuduaan ceuk Hamim bari rada seuri ngadenge Durahman nyaritana ditanya teh rada gugup. Durahman jeung Hamim arabus ka jero imah brak bae babawaanana teh dibuka. Eueuh geuning daging hayam Kang Hamim ngaradak royal Kang Hamim mah pamasihan pugojang tinu pesta di gedong anyar malah sekedap deui akang teh kaditu deui babantu beberes da tadi oge henteu nambangan ngan ngajemput langganan wae ibu guru tidinya ti sakola muslimin anu ngawuruk sonten. Durahman jeung Hamim dalahar bari diselang-selang ngobrol. Pesta naon Kang sareng di mana gedong anyar teh? Pantes nama nyalametkeun gedong daramena akerjang ngan eta we teu ngarti tatabahanana akang mah. Tatabahan naon kitu Kang? Ceuk Durahman bari ngareret ka Hamim sarta ngarandag heula dahar daging hayamna tina panasaran kana caritaanana Kang Hamim. Duka ben dukana naon nu kitu teh da teu puguh kadengen aku ceuli akang mah. Dadi ari gelan geuning ku awewe jeung lalaki bari patangkeup-tangkeup lampuna oge rada dipoekan. Darangsa meureun nya Kang make musik meureun tatabahanana oge nya meureun jang dangsa teh eta teh henteu nambangan atuh tadi akang teh. Henteu jang beca mah dijalankeun ku batur ari akang mah babantu teh apan. Tah ieu saturan beca tinu nyelangan ari ieu mah buruhan ti anu pesta ceuk Hamim bari ngasongkeun duit ka Durahman. Mangga wae simpen atuh ku akang eta mah pamasihan tinu hajat ngan ieu wae saturan beca sapalih ku abi disimpen ari sapalihna ku akang anggo balanya dahareun keur sadintenan enjing. Ieu we keur balanya wungkul nu rek dibawa ku akang mah ari eta mah simpen wae ku ujang ceuk Hamim bari ngarawu duit keur balanja diabuskeun kana jero saku.
kunci wae ti lebat jang, akang marek mios deui, cek Hamim ka Durrahman. Har, namoal balik kitu akang. Pantes nama moal jang, da tadi oge nyariosna teh, wayahna we cenah ka dieu deui. Buruhna oge moal waka dibikeun kabeh. Ieu mah keur jajan wae heula, jeung wayahna tong sare saputing ieu mah, kitu cenah jang nyariosna teh. Nya mangga bae atuh, ari kitu mah cik Durrahman bari terus nangtung rek ngunci panto. Ari Hamim mah terus indit deui. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna di sejen tempat. Geunahnya euy sorana ibu guru anyar mah. Hus, maneh mah tarik teuing ngomong teh, kadengieun keh. Dua budak di sekolah SD Muslimin subsidi keur dialajar jeung baturna, eta barudak teh kelas 4, ngomong ka baturna harewasan pedah keur diajar maca Al-Qur'an, keur ngadarengekeun guru anyar ngaos Al-Qur'an. Sorana halimpu tapi jelas sakecap-kecapna. Barudak jarempe sur eta guru. Ibu arek mere contoh sakali deui, kumaha sakuduna ari ngaos Al-Qur'an. Kudu bener ilmu tajwidna jeung lugotna, tapi lamun gandeng mah moal tulus. Arek jarempe moal, ibu guru naros ka muridna nu keur ting harewos. Bade cenah ceuk barudak saur manuk babarengan. Ibu guru anyar teh ngamimitean ngawas barudakna jarempe lirga angkat tincak sora nu halimpu marengan manahna nu husu suk mana anu jumerit nampi kana pangarsana pangeran nu tumiba ka eta ibu guru. Ngadatangkeun hiji kaajaiban nu marengan kana sora nu ngawas. Karasana kana hate barudak munggah ngageter keung jeung geuman nari kana pikir isin jeung ajrih bari ketir ku Allah nu Maha Agung. Sanaos anu ngaos parantos liren barudak masih keneh jempe teu aya anu nyarita sakecap-kecap acan, rarasaanana masih keneh asa diawang-awang. Kaalungkeun soanten nu ombak-ombakan lir nu keur diayun-ayun. Lain bae barudak nu helok jeung katariku soanten anu keur ngaos malah bapak kepala eta sakola nu keur kabeneran ngawulang di sagigireunana eta kelas. Ngarandeg ngawulangna ngadon calik heula kana korsina bari ngupingkeun soanten anu ngalun. Mawa keung jeung geuman ka kupingna estu mata ketir kana manah anu ngupingkeun. Beres ibu guru anyar ngaos Al-Qur'anna, bapak guru mukakeun panto bari uluk salam serta mere hormat rengkuh pisan. Assalamualaikum sur bapak guru bari ngahormat. Waalaikumsalam sur ibu guru bari mesem ka bapak kepala sakola. Manawi teh saha nu ngaos teh dugi ka bapak oge ngiring ngupingkeun sur bapak kepala. Rayi rupina anu candak ibu Jubaidah teh. Sumuhun abdi ngawakilan putrana sur eta ibu guru bangun anu isin. Ngaturkeun nuhun bapak teh, asa regreg ayeuna mah kangge nambih-nambih pahamna barudak tina larasan ngaos Al-Qur'an teh. Manawi abdi ngiring bae saserengan diajar da tiasa saleresna mah teu acan abdi oge sur ibu guru rendahna keur nyariosna teh. Si horeng nu keur ngajar di sekolah SD teh Ning Nurani Nulilana geus aya 3 bulana ngumbara di Bandung. Calikna ditilas rerencanganna sakola di Ibu Jubaidah, wakil kepala sekolah SD Muslimin. Kupi welas putrana Ibu Jubaidah rencang sakolana Neng Nurani nu jenengan Neng Hasanah. Neng Nurani diajukeun kana guru ngawulang di eta sakola. Nembe harita kalalasan tepang sareng bapak kepala sekolah da sasarina mah ngawulangna teh sok sonten sasarengan sareng Ibu Jubaidah. Ti waktos harita Neng Nurani kaanggona ku barudak nu diajarna enggal pisan ngartosna ku rerencangan pada guru di ajenan. Malah ku rencang salemburna margi di bumina oge ari sonten dina saban malam minggu sok ngawuruk barudak istri nu ke rumajah putri khusus tina ngaos Al-Qur'an.
Sanajan Neng Nurani sakola nangan saukur ti SMA oge can tamat, tapi ari tina agama mah luhur pangartina teh. Margi di bumina ditambihan ku pangajaran ti rama sareng ti ibuna nu langkung luhur pangartosna, terutami ti ibuna nu kengeng didikan ti sakola Islam tinggi di Mesir nalika ramana nuju nyepeng damel di kedutaan RI di Mesir. Sanaos parantos jadi guru oge Neng Nurani teh neruskeun deui sakolana ka sakola tirasna tadi sakola. Ari mulihna geus ngabaku sok dipapagkeun ku beca margi Neng Nurani teh ngahaja abu nemen ka hiji tukang beca nu dibayar sabulan sakali. Nah tukang beca teh bet eueuh bae. Neng Nurani nu harita karek kaluar ti sakola sore di sakola menengah ngajanteng bari ngaliekan ka saban tukang beca nu ngaliwat kadinya. Ka kuping nyarios nyalira bangun anu geus kesel ngadagoan. Jeung hujan deui ieu teh. Ari arek make beca nu sejen. Kumaha lamun datang deui. Keur kitu kring 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 hiji beca nyamperkeun ka lebah Neng Nurani nu keur nangtung. Bangun anu geus kesel ngadagoan. Iya geuning becana mah Kurnia. Da merekan becana teh. Tapi nahanya tukang becana mah lain geuning, lain Mang Hamim. Neng Nurani ningali kana beca nu eureun di payunanana bari nyarios dina lebet manahna. Tukang becana turun terus muka tenda nu nutupan eta beca serta nyamperkeun ka Neng Nurani bari ngahormat rengkuh pisan. Mangga atuh bade mulih mah eta tukang beca ka Neng Nurani. Neng Nurani nu geus ngaraos kesel ngantosan ti tadi henteu seueur carios, celak bae naek ka lebat beca. Ku tukang beca tendana digulungkeun lantaran hujanna geus raat, ngarah teu berat teuing ngaboseh becana. Geus sarereh becana maju lalaunan. Parantos terang mang sur Neng Nurani ti lebat beca. Ka jalan andir sanes Neng. Cek tukang beca bari ngaboseh becana. Di lebah jalan Oto Iskandar Dinata. Ti tukangeun beca ka kuping ku Neng Nurani suara motor Honda nu gasna keur digedean. Drum 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 motor nyiap beca nu ditumpakan ku Neng Nurani. Neng Nurani nu aya dina beca ngalenyap manahna rada ngageter motor Honda anu nyiap teh ngahaja nyabet kana beca meh bae becana nu kasipat. Setan teh teu kira-kira tukang beca gegelendang bari terus ngaboseh becana. Hujan mimiti cuk celak deui dibarengan ku angin jeung kilating buri nyai marangan guludug nu gegelegeran nu kadenge dibelah kaler. Geretek bae hujan teh ngagebret ka cida pisan gedena kawas beunang nyicikeun bae ti langit nu meredong poek sakuriling bungking. Di jalan anu tadina rame teh geus mimiti tiiseun jelema anu tadina loba anu lalar liwat geus mimiti luslas ngan tinggal saurang-urangan nu ngadon ngiuhan di emper toko nu geus tarutup. Keur kitu buri nyai celeger suara gelap ngaceleger tarik jeung deukeut pisan marangan hujan anu beuki ngagabret di barangan ku angin anu ngagelebog. Lireun heula wae atuh Neng. Cek tukang beca bari mengkolkeun becana ka sisi emper nu rada lega ieuh ku miripis. Di hiji gedong lebah jalan Cibadak nu geus tiiseun eueuh jelema saurang-urang acan. Neng Nurani nu di jero beca teu nyarios nanaon manahna nanda ka pangeran mugi disalametkeun. Tukang beca nu make duduk kuy dilelepkeun sanajan make jas oge manehna teh geus rancucut. Jali breg ku Cihujan. Ari Neng Nurani teu sabaraha baraseuh da tadi waktu ngamimitian gede oge hujana tendana ku tukang beca ditutupkeun. Deded deded drum drum suara motor Honda anu tadi kadenge deui marengan jeung suara rem nu ngagerit eureun di gigireun beca nu tumpakna tarurun. Dua pamuda marake jas topina dilelepkeun meh nutupan beungeutna. Beca tong eureun teruskeun we ka Karang Anyar, ceuk eta pamuda bari nyamperkeun ka tukang beca nu keur nangtung di sisi emper. Da sanes bade ka Karang Anyar kulan, bade ka andir ceuk tukang beca.
kajauh-jauh ka Andir mending ka Karanganyar. Sewaan ieu teh lain Mang. Sanes Kulan, ieu mah ibu guru mulai ti sakola. Cek tukang beca manehna ngartieun kana maksud eta pemuda crossboy nu ngahajakeun neangan korban. Neng Nurani nu dina jero beca oge kacida kagetna nguping suara nu ngaromong di luar. Sakitu kalasarna hatena rada ngageter malum geus terangeun kumaha maksudna eta omongan pemuda teh. Manehna asa-asa kana sorana anu keur nyarita ditoong tina sisi tenda. Neng Nurani ngagep bagi satakerna pakatku kaget ningali ka crossboy nu saurang nu kabeneran malikna kalebah Neng Nurani topina cengkat kaluhur kacaangan ku lampu listrik nu aya di eta gedong sisi jalan. Si Mahruk, Neng Nurani nyarios lalaunan pisan teu kadengen ku anu sejen mah. Nurut moal, ceuk eta pemuda nu saurang deui baturna Mahruk bari morongos ka tukang beca. Moal Kulan, da abdi mah sanes narik ublag. Tukang beca ngajawab ka crossboy, kurang ajar sia, rasakeun. Waktosna kabujang sae pamirsa. Sakitu anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.